Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala kanggo sagalimpaan rahmatna serta hidayahna. Urang tiasa patepung paapok jongok sasarangan dina ieu acara. Nah hadirin anu kusimak abdi kahormat, tina ilmu kebagjaan dunia tiasa urang rasakeun, tina ilmu oge kebagjaan alam akhirat tiasa urang rasakeun. Sapertos hadis Nabi anu ngabogaan harti, barangsa nu ngahoyongan kahirupan duniana, mangka wajib bagina ngabogaan ilmu. Nah, makin loba ilmu nu kurang dipiboga, insya Allah kebutuhan sareng kabagjaan dunia tiasa urang rasakeun. Kitu oge sami, pangharepan urang kana kabagjaan alam akhirat tiasa urang rasakeun. Kukituna para hadirin, janten nuntut ilmu teh kedah diutamakeun. Komo deui kanggo siswa-siswi anu sarik di bangku sakola. Teu aya alasan urang kanggo males-malesan tina diajar, sabab diajar atau nuntut ilmu teh hiji kewajiban bagi urang sararea. Kukituna urang kudu bener-bener diajar pikeun neangan ilmu nepi ka sajero-jerona. Nah, para hadirin, sakitu wae pidato singket anu kusim abdi dugikeun tina kesempatan ieu. Mugi-mugi urang tiasa terus diajar sarta teu aya rasa males supados urang tiasa ngarasakeun naon eta nikmatna ngabogaan ilmu. Panutup ti sim abdi, mugia ulasan singkat ieu tiasa ngingetkeun kasadayana pikeun pentingna nuntut ilmu teh. Hatur nuhun kasadaya waktosna. Hapunten bilih aya kalepatan tina cariosan sim abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.